asa aing bener tah lamun ngarasain urang bener eta ciri jelema keur salah. Nah kumaha Kang? Sabab ciri jelema nu bener teh nyata jelema nu daek ngomean kana kasalahanana. Di mana jelema ngaku salah berarti eta jelema bener, tapi di mana jelema ngaku bener berarti eta jelema salah. Heeh, egois gitu teh. Nya bener. Tade. Ngeririn anu bager seni Sunda, seni Sunda anu mulia. Naudzubillah summa naudzubillah. Moal. Naon ari Akang? Kopi wis ya. Inu meh geus ya. Aing keur alar keur naon teh kopi wis ya. Nu usaha Naon? Aing nyaon usaha jadi aing keur aral kopi. Jang, hampura jang, pek jang, mudah-mudahan cing payu kopina. Sarua maneh usaha da mek usaha. Nya. Sok jang cing payu lamun teu payu pake mani geus nya. Cepal. Gusti nu agung. Tukang kopi nu ngacleng. Aduh. Kopi pahit jadi kopi amis. Dede teuing panayagan. Dede karunya mah Batur mah arangkat ka Mekah jara di haji. nya umroh. Deur penting ieu panayagan jara di anjing. Rageg. Bayangan cek katerangan sungut anjing teh najis. Benar. Disebut targo ge najis mughaladhah. Waduh. Najis mughaladhah. Aing maleko tidak murid Ustad Somad aing. Najis na eta sungut anjing, namun eta sungut anjing anta kana leungeun urang panteusah urang teh salat. Teu sah. Kudu kumaha ku cai 7 kali make taneuh hongko. Nya bener. Najis-najisna sungut anjing. Heeh. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Nah kumaha gitu? Agama naon sih lain? Islam. Islam. Benar Islam. Bener di imah ge sajadah boga 5. Tong boros sajadah aya 5 sajadah aya 3 truk di Masia. Aya teu dipake salat mah keur naon? Rek dijeneregan. Dengekeun. Dipake. Lamun bener maneh ngaku agama Islam, lain cek dewek. Tapi ieu cek katerangan. Kumaha? Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Hartosna Ari sasama umat teh, sasama umat muslim kudu saling salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Benar. Ari Islam teh sasama umatna anu saling salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam, tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Terus masa nganyerihatekeun batur barina ge. Tah, sia mah kitu. Naon jol amak-amakan terumasa. Terumasa aya kasalahan batur di korehan, aya kasalahan sorangan disubut-subut.
Nah, naon? cek katerangan ungtur kaifa kadabu al angkusihim gara saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur. Ieu mah batur riweuh sia nu riweuhna batur beunghar sia nu geuringna Tur masa saeutik kitu. da tur masa nganyeri hatekeun batur Cek aing ge kitu sia mah teu rumasa wae da sia mah kasalahanana teu kaciri ku sia. Gajah dina irung batur ditunjuk-tunjuk tongo dina panon sorangan teu katempo ya teh naon atuh betah naon ieu teh ada kudu puguh atuh ya puguh aing mah naon aya sidawala dikenangan aing dikeplos-keplos gara-gara kenang pang dua kating tung kublos aing datang ka dieu teh ngahibur bener bakating ku era tempo beungeut aing jadi beureum tadina keur mah beureum teh tadina sia teh jadi akang teh gara-gara kenang dikeplos-keplos iya dong atuh Kang sing ngarti akangna sing ngarti naon da tukang kenang teu capeun aya ge teu capeun geus noron terus sek sawer atuh ku akang bere oh jadi sia teh kikieu tuan teh yang disawer ku aing nya atuh da butuh terus lamun aing nyawer pikir ku sia naon sia nu teu ngarti mah lamun sia hayang disawer ku aing duit di meuneu coba unggal peuting nabeuh unggal peuting usaha loba nu nyawer boga jeung duit di mana ieu akang sok dileungit nah cek aing sia mah kitu da jelemana sanajan aing unggal peuting nabeuh totoronan sanajan unggal peuting loba nu nyawer dengekeun ku sia da duit malen ku aing kusaha ku ieu ku si dadan bener ku eta dengekeun dadan ku sia sarekan Kang sia teh hirup dengan saukur ngagulak-gilek aing sia mangeunah dadan turun mobil unggah mobil sumping kanu kagungan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak padahal sia teh hirupna ngan saukur ngagulak-gilek aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia dadan dengekeun ku sia pagawe negeri lain nu moal siun moal aya dengekeun ku si dia hei ongko nyarekan ongko nyium da aing lamun dalang dadan moal hirup bener nya gitu deh mata kula sudon lagi tadina we jelema ayeuna mah kitu salah saeutik digegedekeun bener ayeuna mah salah saeutik jadi parasea beda saeutik jadi parasea digegedekeun teu kaopa sigeung gampang teu kaopan teu payaan hampura nya ese hampuraan sedengkeun hade jelema nu menta ngahampura ngan leuwih hade jelema nu ngahampura bener nu matak sia menta ngahampura nya hampura Kang nah aing berarti leuwih hade cikan dihampura ku dewe nuhun tuh matak naon lamun kitu sabab naon hampura teh ieu teh jimat nu pangampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita bener da kaancuran ieu dunya teh kulantaran barang hampura geus jadi barang mahal eta ese anu mending nya bener rajin hampura tempo lebaran hungkul setahun sekali eta ge 2 poeun ka ituna parasea deui buat ning parbut warisan tetangga boga motor urang nu tiis nu ripuhna gering nu panasna tetangga kabeli mobil urang nu liper karugi-rugi geus sok naonan tetangga nggak bangun imah urang nu ka rumah sakit da panas darah tinggi nya lamun tetangga gak bangun teh alhamdulillah ya Allah tetangga kabangun deui imah nya di meunah hajat teh meureun kuring rek milu syukuranana tuh nya seli doa tetangga kabeli mobil alhamdulillah ya Allah tetangga kabeli mobil atuh kuring nu rek milu tumpakna dah geunah tuh sakalian geuring teh peureunan ai kitu mah meureunan disyukurkeun mah meureunan tetangga teh meureun boga hate nya bisa nginjem bener Akang tetangga kabeli motor pun kitu deui tetangga atuh nyanung kumaha tah alhamdulillah ya Allah tetangga bisa nyanung
atuh urang nu rek milu kilir. Ulah tepok itu nama. Nya. Bener. Sok lamun kitu mah da aman. Aman Kang saling Cuma doa. beda saeutik jadi parasea. Nya Perbedaan seetik oge. perbedaan satik bidah. Dolalah. Kafir. Kebatur teh gampang bid'ah, gampang dolalah, gampang kafir. Kade ulah gampang ngabid'ahkeun, ulah ngagampang ngakafirkeun ka batur saat acana anjeun apal landasan hukumna. Dah bener Kang. Nya Nya. surga teh kawas nu manehna we ning. Neraka sia. Asa aing bener nya. Asya aing bener tah. Lamun ngarasain urang bener eta ciri jelema keur salah. Nah kumaha Kang? Sabab ciri jelema nu bener teh nyata jelema nu daek ngomean kana kasalahanana. Dah. Di mana jelema ngaku salah berarti eta jelema bener, tapi di mana jelema ngaku bener berarti eta jelema salah. Egois gitu teh. Nya Nya bener. kade di beda-beda teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Nya leres. Di beda-beda teh dalam sarua marieur. Sok di dunia kabeh beungeut sarua darieur. Lieur atuh. Mana pamajikan aing? Mineng meureun pahili pamajikan. Nya tong borok kitu tina ngaran sarua di dunia kabeh dari weu. Riweuh kumati. Sok dina ngaran kabeh di dunia ieu ngaran digenti kabeh jadi Udin. Wow. Bingung nanya, bingung nyeun KTP. Nya ditanya ku batur teh, "Din, gini Udin." Aduh. Kemana Din? Eta rek anu hajat, sanu hajat? Apaan Udin? Nah naon apaan Udin teh nyunatan? Nyunatan sa Udin. Ai pamajikanana urang Jepang, sangaranna Udin. Kabayang geus sia urang Jepang ngaranna Udin. Ya. Nah ngapoyang sadalangna Udin. Tuh. Cacak dina ngaran nya. Bener Kang. Dari beda-beda teh ciri-ciri tanda keagungan pangeran supaya naon, supaya jadi rahmat, Bener. supaya saling kanyahokeun, Nya. supaya saling ngajenan. Bener. Ya, Laras. da perbedaan teh begitu indah atuh. Indah kumaha. Sok ayeuna contona di taman aya kemangan hiji, Nya. kemang hiji we. Nya. Di taman teh tapi taman lega. Terus kemangna teh ngan sarupa. Da teu pati enah. Tapi lamun kemang geus rupa-rupa, aya kemang ros, aya kemang malati, kemang naon ditempo we teu kajauhan, begitu indah perbedaan. Jeung warnana ge rupa. Begitupun manusia, itulah keindahan, ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran dan dijadikeun ku pangeran teh ieu teh berbeda-beda ti kapungkurna oge, ti saprak Nabi Adam diciptakeun ku Allah geus beda sabab Allah nyiptakeun Adam jeung Hawa lain Adam jeung Asep. Ya Bener. gitu tuh orang Jepang contohnya beda panjang orang dia Jodohna jauh. jodohna jauh tapi nggak hiji bisa ngapa yang boleh Dah eta pikirkan usia hikmah nanya hikmahna teh tidak perbedaan teh bener Kang. nya keagungan pangeran luar biasa Bener. arigato gozaimasu Nya kan neng eta kaneng neng Jepang nya Susia. Susia. neng Naomi Nya. nya arigato neng Naomi sebut neng mah dan di orang dia Heeh. dari Jepang mana neng temennya Naon? oh neng di Jepang mau neng wah di yang jatuh aduh ya di Jepang mana penting nadana we nak artieun gitu Ciri khas, boga ciri khas. boga ciri khas orang Jepang apa yang orang Jepang malah mun papangi tak budaya orang Jepang teh luar biasa teh sanajan teknologina anu sakitu canggihna sanajan teknologina anu sakitu diturutan ku dunia-dunia luar tapi geningan orang Jepang mah kana tradisina henteu miceun pisan Doh. dimumule tradisina teh panggih jeung jelema hai Lempang deui Hai. ingkik deui nya Kang. lempang deui batu deui hai 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 di urang ningan papanggih jeung tetangga ge Aduh, ngabalieur. kapalieur micin banget komo tetangga kabeli mobil mah munyung di mana tak itu tempo orang Jepang aduh Aduh. hei Allah. Heeh. kakak
kantor di dewek bisa di Jepang dan macet wah di itu mah jelema teh kana sapeda eta sapeda diteuneun sapeda ieu diteuneun di naon teh stasiun da eueuh nu maok tadi kunci oge dari kunci aman we balik teh aya we sepeda teh urang mah tong boro-boro di stasiun di mau ke di korehan dibongkar di urang mah tuh geningan nya eleh ku bangsa batur teh urang teh padahal eta teh budaya urang kumaha dia budaya urang teh budaya apik nya bener nete taraje ningsa kamala nyungsi lari mapai bukti tah eta teh budaya urang nya nya mataksuk balikeun deui kana budaya urang da urang teh enak teh geus naon teh sumener teh ka kulon bener kan nya ka barat-baratan ayeuna bangsa urang geus saroream ngadahar sampeu nya bener komo barudak ayeuna mah geus saroream ngadahar sampeu hui ganyoa jagong nya suuk jagong teh setahun sekali we tahun baru kakara jagong padahal mah itu jagung teh luar biasa vitamin atuh nya udah ulah gengsi sok dahar deui sampeu jagong ganyol pelakan deui non teh pelak-pelakeun deui awung nya ayeuna mah udahana presikeun wah ayeuna mah Dunkin Donat wow hotdog yes pizza wow hamburger wah ieu naon hamburger hambur duit ger pasea udah mahal ya batak yuk urang back to basic deui sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsa ge moal teruksak ya tuh leres luar biasa apa nana orang Jepang bisa nabuh wayang nggak memulai budaya Sunda bagja nuhun neng Jepang nya tapi sepintas mana mau ngartieun urang ngomongkeun teh ngomongkeun sini bejakeun ku salakina da salakina urang dieu ngartieun meureunna bari rek matak aing moal mah ngomongkeun bari rek ngomongkeun naon ngomongkeun alus maksud teh aya alus mah ngomongkeun alus sok orang Jepang teh jeung geulis bener bener jeung soleha bener nya istri soleha teh pan luar biasa bagjanya Kang pan aya laguna isi soleha teh cikan sok namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Eta anjir dengekeun. Sora sia Kang bener. Ya eta teh merokana kumaha meureun si soleha teh? Nya. Nu matak kaum lelaki pilarianlah ahwat yang soleha. Ya, bener. Nya gitu. Itu model pemajikan aing pan soleh. Ya, amin. Doa. Naon Kang? Naon helikopter naon euy? Namanya ya helikopter. Bot. Doa. Moal Donald Trump gitu. Goblok punya Donald Trump gitu sih teh. Lamun aya babatok si Donald Trump kade di podaran ku aing teh. Nafsu teh si goblok da aing. Anu di teh bejakeun ge perang-perang jeung aing. Geus tong saduana Heuleuh aing. Maka jeung teu wani. Tong bolok ka Donald Trump, Donald bebek wani aing mah. Muga campur kana urusan batur teh. Heeh. Yen kaonaran di muka bumi teh. Keur aya tentrem eta di Timur Tengah der geura diusik-usik. Eta teh sarua jeung musik ulamani ngahudangkeun macan turu. Begitu teh. Dur sasana we sugan. Heeh. Basa muka maksudnya. Alah. Aya naon brother? Sayang
apa kowe krungu Aduh. jerite atiku la 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 iso lagu naon goblok ini ya piapalen dong iya dong ngapalkeun ya naon teuing anu gegerungan bu anu gering Hah? lain anu gering goblok banyak gegerungan teh nya ayam Hei. Kaget. rewas ulah ayam-ayaman teh Kaget latah. rewas teh innalillahi astagfirullah malamun kerewas modar teh yang digemurung ku ayam mayit sia Yang dibakar. aja kaget put